Urang mah meuli nu kieu teh jang ieu we, jang YouTubean. Nyieun ieu nu konten. Lumayan ya. Kan kudu geus 1000 nun subrekna kudu geus 1000. Dari konten terus-terusan. Hah? Terus-terusan. Dengan nya teh. Ngan ieu kudu boga heula subrek 1000 jeung ieu kudu mere heula ka YouTube. Ngan kudu sataun leuwih mah. Atana teh proses ieu na teh. Balik ke mana? Ngan lamun man mikeun lela mikeun gede. Ada cara itu ya. Heeh naon ya bedakeun naon. Geuning aya geuning nu TikTokan mah nu kieu. Terus nu tukang nu kieu. Awewe nyituan ieu. Dan teh ngaakuan